Hihihi, bidinya geni. Kurang jongkok. Udah lanjut Jung. Si bapak siap. Siap udah. Goblok begitu, aduh, wah nggak awas ya. Samarana budak teh si Abdulna nu di teangna si Alek nu neangna teh ka mana ngabecirna eta budak teh aduh keureueun mah keuleuti keureueun geus gede lieur kene eta budak teh bae urang daguan we bari minum kopi pamudi we budaknya aya di data salametan disalametkeun ku Gusti urang mah teh bisa kumaha pasrah we teu daya nu teu upaya sakedeung deui ge meureun baralik geus beureut ki urang mending minum kopi heula bari ngadaguan barudak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Parah si Sadul mah, aduh, nyawa urang teh ini baju teh anyar ganti. Gila dokeun deui aing digedeg terus. Mun balik da pasti diperwek deui ku babe. Paksa garing gitu euy. Tik deui euy. Si Adul ge da pasti jiga nama keur nyariseuh, jiga nama keur moekeun sarua kos urang lah. Da mun balik mah pasti dicarekan ku babe bolokotna. Tapi di mana moekeun bajuna? Awas teh Syadul kapanggih ku aing dibales pokona manu tadi. Kamana si bapak tanya? Terima aya tamu. Ditu cobaan. Wah, motor euy. Ini motor teh paeh, we tinggal teu make kontak euy. Wah, urang injem kabeneran euy. Siap dul, meruncur aing kana motor ah. Dan injem cobaan sugan lah. Wah, ini standar aja kok. Mantap sih.
Goblok budak deh. Aing udah bikin karakter. Jaga si Amal sudah Tadinya si Amal Oke, aja jemputkeun padahal geus salah. murkeun padahal mah Bener. akang itu bisa nanti eta si Abdul tarati sasari biasa nama lohor balik ka imah dur asar memeh adane geus aya di imah tepi ku poe ayeuna eta budak ngadak penglasnya si Charles juga sarwana kuasa lanceutna nurut mencar teh ngarawas ting aya naon kitu teh kumaha bodak ting aya naon kitu teh kumaha cing saralamat tak bodak teh udah di pikiran tak lieur aduh. Sisa dulu teh marah bajuna moal dilebak itu di dinya awas teh sia dulu kapanggih tingalikeun curang lah kelebak kabok wah eta geus dulu teh eta geuning wah dul kebenaran ieu mah geleng lah puas ayeuna mah aduh aing mah tadi jaya aing lamun balik kalau tos sarekan awas ya dul tingalikeun we bongoh ku aing jailan deui kagok Bapak kur nyarikan gimana? Sesebulan tingkem poe eta baju garing cas orang balik kabur sore Tiris deui. garing cas Garing tuh. Mana cing tuh. Garari belum. Mana. Garing. masuk balik cari cas apa Bapak kur nyarikan yo geus. Geus maghrib. Cari sudut sholat heula. geus tinggal balik ini mah geus sore Sore. ya kok pernah tinggal balik kana mah garing Bersih nih kan euy. Tadi juga sareng motor aing. Motor sareng.
John, saya kan lewat tuh. Mending di itu ada guana. Emang ayo kita tadi jalan. Itu mending di itu ngaragenakeun asli di itu mah. Ayo. Aku nggak lewat sih. Lewat eksaktek. Jemput. Kerabator dari ieu euy. Depan. Aya ka dieu, Bur. Bilangan hiji buat dia. Iya motor goblok. Naon sia? Pangkatkeun. Goblok ieu mah. Anjing bisa. Goblok. Mang. Nuhun. Aduh, sadul sia, kuatro aing. Aduh, cara si Adul mah. Awas si Adul ah. Aing kuat jadi kieu ieu nya teh magrib deui semua bisa moekeun ya mah. Aduh.